lah orang tinuku. Neneng, badai ka mana neneng teh? Saat tas cai sawah di warang si Abah. Oh, sugan teh badai ka akang. Ih, sok GR Kang Dodoi mah. Emang neneng teh apa gitu? Emang kunaon gitu? Apaan akan kerindu? Dasar ih Kang Dodoi mah. Ih, serius bogo cinta ke neneng teh. Sok atuh, mata kudu nurut ke Abah teh. Mata kudu bisa melihat si Abah. Tah eta kudu kumahanya. Pokoknya mah kudu nurut setiap perintah si Abah. Tapi akang teh sok disebutan we si Juhe ku si Abah teh. Tapi demi cinta ka neneng mah teu nanaon. Hayu Kang, neneng bade uwi Abah bisa nyusulan. Mangga neng. Bebendeh akan nih. Orang fit deui suling teh. Atos neneng nu pasawah teh. Atos bah kari sakotak deui. Siapa tuh? Nyangu, ku Abah ditang di sawahna. Pare teh tereh panen yeuh. Geus beukah pare teh tereh panen ya urang ya euy. Jiga si Dodoy itu di saung. Dodoy, keur naon maneh? Asa sora si Abah. Bah, calon minantu. Non Dodoy nyeriun tuh babad ku parang. On bah, babat dangkal gedang. Siap bah, dilaksanakan. Tuh, dasar si Johe kita babad ku parang siap si lain mah. Sebrok kokok teh. Nek babat gedang Abah heula cek Abah gitu. Ngarah jadi minantu Abah. Abah, atos yang cari teh. Atos mahamah deui teh si Juhe. Sanes Juhe Abah, eta mah Kang Dodoy. Pokoknya mah Abah teh setuju main deket jeung si Juhe. Neneng, beresan mana suruh dipipit Abah bade ka kebon yang pucuk gedang. Nya Bah. Tah, iya si Jana teh gedang Abah teh. Cek Abah gitu tadi. Babad demi nyi neneng. Aduh, tuas kieu tangkal gedang teh kuas beusi. Aduh, eta sora naon nya. Aduh, eta makhluk naon nya. Sangat maneh. Eta tanggal si abahku sadek-kadek aku aingna dijagaan. Kuring geus bebeja ka si Abah. Mun mana ek nuar tangkal gedang ieu aya syaratna. Naon syaratna? Wik gluk. Wik, kluk. Siga Mang Dodoy, itu nanaonannya. Siga nu kos lieur aya Mang Dodoy.
Ari Mang Dodoy itu ngobrol jeung saha sorangan? Ngekluk. Wik. Mang Dodoy, aya Mang Dodoy kieu. Ye, budaknya di balai dog. Jelema kieu. Maju sideu. Sok tah ayeuna nu bieu ajanana. Sok lah siap Dodoy mah. Tilu. Wik. Ngekluk. Wik. Ngekluk. Wik. Ngekluk. Wik. Ngekluk. Sok ayeuna tuar. Ayo ngadenge adan. Panas. Haji gitulah. Aduh, oh bisa deui euy. Ah, cobaan ini beunang sia. Sukses nama siapa jadi calon minantu. Guys, balik ke saung deui. Nah, tanggal gedang ketiga eueuh. Saha ieu nu wani-wani ngababad gedang Abah? Dirampas ya bedogna lamun kapangi. Dasar jelema. Si Johe aya kene di dieu. Abah nembe dongkap bah. Seker naon di dieu Johe? Biasa we keur niis bah. Kalagian maneh kulimis tiga nu geus mandi. Kalaresan atos bieu bah. Di mana maneh mandi? Di Solokan Eyom. Apan sabari ngababad gedang Abah. Oh jadi mana nu ngababad gedang Abah teh? Apan cek Abah cita babad gedang tadi. Ku aing dibabuk saya Johe bohongan ngababad gedang Abah. Dibabuk cek ku aing ya. Hah?